Santri siap 40 nu aya santri nu milu ka mangga balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los. Emang kunaon? Mama mendek mondok di mana? Di dia di nini. Mama di kiai ieu butuh kene katiba mama ieu. Atuh, geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri gendong di hareupeun imana leutik. Hasan Basri jeung santrina 40 hendak ke Mekah pas jasa pelebah gitu di Irak keneh di Irak teh kebeneran gitu ngendong di imah nini jeung santrina 40 pas dek maghrib cak Hasan Basri coba neangan cai eueuh cai aya ge nini ketok nih ulah ieu dek salat maghrib ieu eueuh cai di tukangan imah cak di nini tukang ini mah jamaah aya sumur doang atuh eta parentin ini ala wudu ya timbaan emang butuh kene timba ya Hasan Basri geus kiai mun kuari mah sejuta umat lah geus eta cek Hasan Basri ni atuh eta mah jero jasa cai je atuh cek ini kula mah atuh geus ngalawudu ieu timbana mana kula mah geus 30 tahun tilok make timba haju atuh eta bae digerokeun cai ya Hasan Basri coba ndek ngalawudu emang jeung santri 40 ya sugan teh mah geus bararisa cak nini cak Hasan Basri ai kiai izin jasa ieu bener bae ai cai kaluhur ya aya Kiai Hasan Basri jeung santri ndek ngalawudu lain ngalawudu ngahaneng bae Hasan Basri caknya ini sorangan baik ku hebat euy aya budak sia ngalawudu aya mama aing mah geus puyang ye ngalawudu budak santri dong 40 terakhirnya nah beres salat guys cak Hasan Basri moal jadi aing ke Mekah santri siap 40 nu aya santri nu milu ka mangga balik ka ditu ka pondok ka imah teh ka pondok los emang kunaon mama mendek mondok di mana di dia di nini mama di kiai ieu butuh kene katiba mama ieu atuh geus baralik santri tinggal nih ke Hasan Basri gendong di hareupeun imana leutik bacak nini pan eta asa kula Hasan Basri ye pan atuh di dinya we mondok di dieu nih di dieu mah pondok cek teh nini mah sorangan henteu deuk mondok bae di dieu nini ieu tuh mondok teh atuh pan kudu puguh ieu ge puguhkeun hayang naon tuh cek nini teh hayang bisa kos nini gitu tah hirup ente cek nini kalau mah tilok ngagurukeun tuh nu asli mah kos gitu lain dipajang toriko siapa yang mau masuk toriko diharap ke sini pakai mahar je seret habek ya kos gitu toriko sih sakumaha surat undangan disebar ke toriko mah bagian batin ngomong ge lamun lain keur nyurahkeun mah wah kecuali penerangan ulah ngabejakeun kula norekat batal eta kos kitu Masya Allah geus bagian batin atuh ndek dileungitkeun ria ujub takabur ku ari sombong aing ye torikot Usmaniyah Haji Usman beureun sia mah Ghazaliyah Haji Ghazali beureun ulah we cek nini jatuh ngagurukeun ieu mah jang sorangan henteu nilai ieu mah wayahna bae henteu lah cek nini teh kula izin ka Allah sakena teh moal ka ngagurukeun kula ge nyaho teh henteu ni kula mah kajian kuku moal balik nek mondok bae di dieu teh naon atuh dek mondok di dieu mah ngan ulah mawa bekal ulah mawa baju ye pat aya mawa bekal kene jeung mawa baju mah teh mah lain dek mondok dek rekreasi sakena bawa balik ka ditu bekal kabeh itu eta dahar kan Allah masugih minta baik ke Allah tawakkaltu ala Allah si eta sok dibabaca cek Hasan Basri ku ai tawakaltu horeng aing mah tawakalna lain tawakaltu ala Allah tawakaltu ala sangu horengana nah dek picun kabeh punyana
bekal kabeh kitchen ku hayang guguru geus batu dinya juga kumaha teu kumaha ka Allah bae cek ini atuh ge ieu urang dahar kumaha atuh amun ku Allah dibere dahar ku Allah teu dibere dahar paeh paling waduh cek Hasan Basri wah rayu mah guguru tarekat teh kos itu lain aju tujuan tarekat sugan kebeli apansa blow on jasa ieu tarekat nu kuari mah teu kula terus bae ngomong tarekat sasar sia sasar lain kitu tarekat mah bagian rohani ulah ngomong-ngomong norekat mah kecuali keur ngaji ngabejakeun ge supaya lalempeng bejakeun silsilana bejakeun eta teh supaya kadenge aya nu norekat kita bersama-sama kita zikir tarekat bohong teh kos kitu sasar teu beunang di beja-beja deuleu Ki Asnawi deuleu Ki Abdul Karim deuleu Ki Syambas dirahasiakeun kos kitu mah ka Allah bae ke waktu perang kakarak mararuncul ilmu tidinya disadapna saya dibere ieu dang tah batu dang tah cek lantah geus jadi bom sorangan engke begitu du beledu kudu saurang mah dibalangkeun teu ngabeledu beda ka kiai ban teu ngabeledu atuh batu jeung beledu salahna kieu tarekat lah teu kuat langsung ke guru Ki Hasan Basri dia ini maca sholawat etalah dalail ieu jeung poe Jumat ieu poe Sabtu ieu Minggu ieu Senin kabeh bacanya di samping eta ieu baca ieu nu sejen-sejen bebas dibaca eta sahibud dalail teh Abu Hasan Asy-Syadzili baheulana ikir carita kamaziahan nini maca dalail geus beres dibaca dilempengkeun deui ku nini niatna nu bener cek nini lain kitu waliullah waliatullah nini itu ulah sok hayang sorga aca nini mah jang ngadoana teh lamun aya harta jang kafir bae mun aya dibere sorga jang mukminin bae ai ninina ka mana ka nu nyieunna bae ka Allah kitu tah kitunya cek geus lempeng Syekh Hasan Basri langsung tet bisa nepi lah usul ilallah dites kunyana dites tah cai nu di sumur teh cai coba kaluhur cer jaheun aju ngomong cai kula dipanggil ka anjeun deuk naon cicing biasa nyoba doang ulah sok dicoba-coba kulapan makhluk Allah yang kepentingan ibadah mun deuk wudu deuk junub deuk aya nginum dahaga kakara aya rusuk coba-coba ulah nyaho teteh kocobaan kos kitu teh takabur bebe jadi ka balik deui ka mana cak nini teh aya cai bebe ka dieu aya murid nini takabur sia emang kunaon ngajawan aduh Cak Hasan Basri aing ngajawan jasa yes, saya malam penggan, kita balik ke dia cek nini, guys balik ke susul Allah, guys jadi wali, jadi mujahadah, zuhud, qanaah, guys ayah didinya berangkat, eta pas sungai Tigris balik, guys Hasan Basri, ayah jelema ragag di jembatan, pohonnya na, iya fulan, hei ki anu, eren, di luhur, kaluhur teh kahandap. Eureun eta ge jalan refleks tama refleks jadi henteu takabur tama refleks kekarak ye jelema di ditu di kaluhur teu gadap nu Cak Hasan Basri di kamanakeun ieu jelema ieu ajunya nanya pulang cangaran anu hayang ka hayang kaluhur atuh kaluhur teh dikieun dong make curug turun ka kaluhur naik ieu lah ilmu Allah teh kos kitu eta urang carita di Baghdad Bandung kamari di ziarahan teh jelema-jelema kos kari itu termasuk Ki Hasan Basri nu kurang sok dihadiahan di silsilahna aya nini encan Rumayatul Adawiyah ulah kudu itu atuh ulama di urang bae mun dicaritakeun pohara jasa asal ulah asup Golkar ya Allah ya Rabbi jauh asup Golkar mah jauh bisa paling sekupi lah sapira sekupi ngaji ka mana ya tuh gitulah ya cerita indama yastajibul ladzina yasma'una
wal mauta yab'atsuhumullah wallahu a'lam.